اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wassalasuna. Ari bab anu ka-34 dina kitab Lubabul Hadis fi fadilatil iqlali minal aqli. Bakal nyarioskeun tentang pentingna atanapi kautamaan menyedikitkan makan, ulah loba teuing barang dahar, wan naumi sareng ulah loba teuing sare, warrohati sareng ulah loba teuing santai-santai. Komo di zaman ayeuna mah lamun orang santai-santai baik santai neangan duit henteu gesit geus mentak katinggal zaman ayeuna mah. Nya kitu deui urang lamun santai-santai wae dina palebah neangan ilmu. Batur mah geus kamararana beuneuh ilmuna geus laluhur ari urang caricing bae. Nah, ieu metakeun ieu ge penting. Dina bab ieu ku urang direnungi atau sebenarnya mah kabeh ge penting matak ditulis ku ulama oge. Ngan urang ari ngamalkeun kabeh mah da susah. Atuh anu rada mudah-mudah bae heula ku urang amalkeun ulah nepi ka dibaca hungkul kabeh tapi hiji oge teu aya anu diamalkeun. Nu matak maca kitab teh ulah sok mudag tamat. Lamun tibang mudag tamat mah ngaji tankih sapeuting dua peuting bisa tamat. Tapi nu hese teh ieu ulah waka ngamalkeunna heulaana merenungina behela, renungkeun ku urang kata per kata supaya bener-bener kaharti teh maksud cariosan para ulama, maksud cariosan Kanjeng Rasul teh supaya bener-bener dipahami ku urang. Ketika geus rada bener rada paham terus nepi ka timbul urang hayang ngalaksanakeun prek ngadoa, ya Allah mugi Gusti masihkeun taufik ka abdi, hidayah nama tos aya, ieu petunjuk nama tos aya, kantun abdi nyuhunkeun supaya abdi tiasa ngamalkeun kana ieu ka saya. Anu disampaikeun ku Kangjeng Nabi, ditulis ku para ulama, terus ku abdi dibaca dina ieu kitab Tankih Kaul. Nah, ieu nu hebat. Model ieu ge ayeuna ieu keutamaan nyalitkeun barang tuang, ulah loba teuing barang dahar anu tadina atuh sakali dahar 2 piring kurangan jadi sapiring setengah, mampu sapiring setengah jadikeun sapiring terus kurangan deui. Nu tadina beres makan cuci mulut nepi ka cuci mulut ge leuwih loba tibatan dahar pokokna kurangan deui saeutik terus kurangan. Naon sebabna? Pasti aya hikmahna nu matak ku Kangjeng Nabi dipiwarang nyaeutikeun tuang oge. Teu saeutik pan jelema ayeuna mabok gara-gara loba teuing ngadahar lada, loba teuing ngadahar seblak we, seblak nikmat tapi loba teuing mah kuat anu ka rumah sakit kan kamari geuningan pengik gara-gara ngadahar loba teuing seblak lada. Nah ieu sudah terbukti sebetulna mah cariosan Kangjeng Nabi teh ngan pedah hawa nafsu urang bae anu teu daek patuh, nu teu daek nurut kana cariosan Kangjeng Nabi. Padahal ku Allah Subhanahu wa taala tos ditembong-tembongkeun ka urang kabehan betapa leluhurna derajat jalma-jalma anu daek nahan tina lapar, anu daek mengurangi makananana. Saha di antarana tuh tingali Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah anu sok dibaraca tiap manakibna tapi jarang nuturkeun kana akhlakna mah. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah pernah ngalaman henteu tuang babaraha dinten teu manggih ka tuangan. Ieu mah asli kusabab teu gaduhan artos.
eta ujian hayang jadi wali teh kuat nepi ka ngalaman teu dahar babaraha poe. Masyaallah. Urang mah teu udud sajam geus aralna luar biasa. Rek jadi wali di mana jalanna yuk. Saparantosna Syekh Abdul Qadir Jailani nahan lapar sababaraha dinten, datanglah bantuan ti Allah. Allah ngirim seorang jalmi nyamperkeun ka Syekh Abdul Qadir bari nyandak sakantong uang dirham. Sakantong uang dirham. Sakali deui sakantong uang dirham. Lamun urang kaayaan keur lapar teu boga duit saeutik-eutik acan aya jelema mawa duit sakantong bari dibikeun ka urang diguabrug jigana teh geus moal mikir dua kali deui. Hatur nuhun can dibikeun ge. Tapi Tuan Syekh mah sok sanaos beliau ngarasakeun lapar sababaraha hari henteu tuang, tapi ketika diasongan ku jalmi sakeresek duit henteu digabrug, henteu diambil, hanya diambil sedikit saja. Asal mahi be jang meuli sapotong roti, Masya Allah, cukup be jang meuli roti hungkul. Kemudian dipeserkeun ke tukang roti, beres meser roti candak deui uih ka bumina, terus beliau calik, alhamdulillah aya rezeki ti Allah bisa kabeli roti. Begitu bade dituang ku Tuan Syekh, tiba-tiba beliau maca tulisan, aya tulisan di sekitar anjeunna. Begitu dibaca ku Tuan Syekh eta tulisan tulisanna teh ari syahwat resep barang dahar eta diciptakeun pikeun jalma-jalma anu lemah supaya bisa kuat menjalankan taat. Lamun jalma anu kuat henteu kudu perlu syahwat. Eta kalimat teh ku Tuan Syekh dibolak-balik, dipikir, diemutan, direnungkeun, ternyata geuninganan. Hayang bisa kuat taat ka Allah teh kudu ngalobakeun lapar. Ulah sok loba barang dahar. Dekat terjadi eta Tuan Syekh ngamam rotina disimpen deui we eta. Beres eta roti teh disimpen kedepuk salat deui 2 rakaat ka Allah. Bari bersyukur, alhamdulillah ya Allah, abdi masih keneh dibersihan pitulung, abdi masih keneh diberikan hidayah, diberikan petunjuk ku Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga abdi terhindar tina ngarobakeun barang tuang. Masya Allah. Ya pan keur bisa dicaritakeun doang ku si Herman oge. Praktek macan bisa ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan orang dibimbing ku Allah supaya tiasa nuturkeun akhlak-akhlak orang-orang soleh. Atuh kabeh dituna geus puguh deui Kanjeng Nabi mah teu kudu dicaritakeun. Masya Allah, moal kuat abdi malamun bercerita tentang Kanjeng Nabi merasakan laparna moal bengeng si Herman mah. Anus apaleun mah pasti nyahoeun moal kuat teh geus mentak baraca we sorangan kitabna langsung ngalalak geus geleudeh ieu. Ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidu geura sungguh-sungguh araranjeun perangan ku araranjeun anfusakum diri araranjeun kabeh biljui ku cara lapar wal atashi jeung ku cara haus. Fa innal ajra fi dzalika, sebab pahala nahan lapar jeung pahala nahan haus teh ka ajril mujahidi fi sabilillah, eta teh ibarat ganjaran seperti jalma-jalma anu perang berjuang di medan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu laisa min amalin, dan sesungguhnya tidak ada suatu amal pun
ahabbu ilallahi min ju'in wa atasin. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan orang-orang yang mau menahan lapar dan haus. Puasa total ti isuk ti subuh nepi ka magrib matu urang malah masih keneh hararese. Ieu atuh puasa nahan tina barang haram, nahan tina perkara-perkara anu makruh ulah loba teh ngadahar anu makruh jauhan komo anu subhat teh masih keneh bingung, masih keneh saru. Ieu teh halal apa haram sih geus sakira-kira urang ragu tinggalkeun nu geus puguh wae asupkeun kana mulut urang. Eta beh heula atuh keperieun puasa Daud macara batur sapoe puasa sapoe henteu urang mah lemah can kuat. Ieu diajar heula urang ninggalkeun makanan haram, diajar heula urang ninggalkeun makanan subhat, makanan makruh. Terus urang diajar ngurangan makanan anu halal. Nu tadina 2 piring cek tadi kurangan setengah piring ulah sakaligus bisi maot langsung dikurangan mah. Biasa 2 piring ieu sacomot atuh geledag sore oge dikubur jigana teh. Butuh proses. Iyalah 2 amalan anu paling dicintai ku Allah Subhanahu wa taala, nyaeta lapar sareng haus. Ngan sing emut tidak akan ada satu orang pun anu bisa nahan lapar jeung haus kecuali atas pertolongan Allah. Numata kurang ulah bosan-bosan ka Allah ngadoa supaya orang terus diberikan petunjuk, supaya orang terus diberikan taufik supaya daek ngalaksanakeun kana amalan-amalan anu hararebat. Salah satu jalmi anu dipasihan kekuatan menahan lapar ke Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Qasim bin Usman Al-Ju'i, matak digelar nagi Al-Ju'i. Nami asli nama Qasim bin Usman, tapi ku orang-orang diberi gelar Al-Ju'i, yaitu seorang yang kuat menahan lapar. Tapi ketika orang-orang memuji ke dirina, oh hebat amat Qasim bin Usman bisa nahan lapar, oh hebat amat Qasim bin Usman bisa puasa na sesering eta nepi ka kuat nahan lapar ge. Beliau sama sekali tidak mengakui itu semua kehebatan dirinya, tapi beliau berkata, li anna Allah ta'ala qawani alal ju'i. Kaula ku anjeun disebut jalma hebat anu lapar, lain kaula anu hebat, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepadaku untuk menahan lapar. Eta tawaduk Nabi Jil, ieu lamun dipuji teh malah ka alam. Oh hebat amat eta Kang Hemat. Bo aing teh ya gagal kitu mah. Anu mah teu jarang jelema kuat menahan ujian ketika dipuji. Kebanyakan orang ketika dipuji lupa ka Allah anu memberikan nikmatna. Ieu nu bahaya teh katipu ku nikmat Allah. Emprat ku iblis mah syukur sia dipuji ku jelema, dihina ku Allah jeung malaikatna. Rasakeun ke di akhirat dihijikeun jeung aing di beuleum di neraka. Emprat deui iblis mah, naudzubillah min dzalik. Iyalah Syekh Qasim bin Usman Al-Ju'i ketika dipuji ku batur kusabab hebat kuat nahan, dibalikeun deui eta kepujian teh ka Allah, li anna Allah ta'ala qawani alal ju'i. Ieu mah kaula bisa nahan lapar sakililana bukan karena kaula hebat, tapi Allah telah memberikan kekuatan kepadaku untuk menahan lapar. Beliau sangat ridho sanajan tidak mendapatkan makan. Nepika beliau berkata, Syekh Qasim bin Usman berkata, falau turiktu ma turiktu walam uta bit-ta'am. Seandainya kaulah tidak mendapatkan makanan untuk makan hari ini dan kaulah gitu dipasihan makanan ku Allah, lam ubali sabdo teuing, aku tidak peduli. Radiyat nafsi
jiwaku sudah ridho atas keputusan Allah. Hatta law turikat syahran wa ma zadun lam ta'kul wa lam tasrab lam tubali. Ulah wakat tadi pasihan tuang sehari ku Allah, ulah wakat tadi pasihan tuang 2 hari ku Allah. Seandainya 1 bulan kaulah temang hidup kadaharan, lam tubali, kaulah tepeduli. Ana anha rodin, kaulah ridho karena keputusan Allah. Asukuha haitsu syi'tu, Allahumma anta fa'alta bi dzalika fa'atimmahu alayya. Ialah doa orang soleh ketika menahan penderitaan lapar. Ngejeritna kumaha, Allahumma anta fa'alta bi dzalika fa'atimmahu alayya. Ya Allah, Engkau maha berkehendak memperlakukan seperti itu. Engkau layak memperlakukan aku seperti ini. Karena aku lemah, aku hanya bisa memohon, sempurnakanlah nikmatku ya Allah. Masya Allah, lamun si Herman bisa mempraktekkan dia jadi wali ayeuna keneh. Nu ngadengikeun anak ku aing diangkat jadi wali kabeh. Astagfirullahaladzim, kusabab urang mah masih keneh ngaji nagilah karak diajar maca gitu geus sugan ecreuk. Ari praktek nama masih keneh nol can tiasa ibadah dugi kadinya. Ngan ieu doa wali teh yu urang sama-sama amalkeun ku urang sarerea. Komo di tengah-tengah serba kayaan sulit model ieu. Sulit neangan pausahaan, sulit neangan jang bekal kehidupan sapopoe ti ayeuna mah sararulit kebanyakan mah. Yuk urang amalkeun ieu doa ti wali, oleh-oleh ti Syekh Qasim bin Usman Al-Ju'i rahimahullahu taala, orang Syam. Memeh dibaca doa na kiriman heula doa Al-Fatihah ka Syekh Al-Qasim bin Usman Al-Ju'i, orang Syam. Doakeun supaya beliau ditambah-tambah kenikmatan di alam kuburna, supaya urang ngamalkeun ieu doa teh bener-bener barokah. Rencana aya nu nyebutkeun moal nepi doa orang hidup ka orang mati mah belet teh ngadoana. Atuh boro-boro ngadoakeun kana maot kana hirup ke neraka we doana sia eta mah. Doa mah teu sing bener bae ngadoa ka Allah norek nyampaikeun mah Allah. Ngan ku Allah geus dipasihan isyarat, ud'uni astajib lakum. Ngadoa anjeun kabeh ka kami, ku kami diterima, diijabah doa anjeun. Asal sing bener ngadoana. Bersihan heula eta eusi peujit, ulah loba barang haram, ulah aya saeutik-eutik oge nu haram. Lamun anjeun ngadoa bari ikhlas, kemudian eusi perut anjeun oge bersih tina perkara anu halal, tong boro nyampaikeun doa anjeun anu hirup kana maut. Kecil eta mah atuh saur Allah. Sekalipun anjeun ngadoa eta nu maut hayang hirup deui. Tuh Nabi kami baca ceritana sabaraha hiji mayit anu hudang deui gara-gara didoakeun ku Nabi Isa. Dan nabi-nabi nu lainna geus bisi panjang teuing ngadongeng ka dinya mah. Ieu we heula ye fokus urang ngamalkeun ieu doa ti wali jang bekel urang ketika urang keur kesusahan. Kade ulah poho doakeun heula Syekh Qasim bin Usman Al-Ju'i kiriman Fatihah sabalik nepikeun 3 balik mah. Tong boho we ka Kang Herman kiriman heula duit. Ari hayang bener-bener mantep jeung barokah mah. Lah hayang coklek bae. Bong ketak ulah dianggap deui teh mah. Mana doana nu tadi teh saeutik eta. Ketika urang ditimpah kemiskinan, ketika urang kayaan keur sagala teu boga, ulah sok aral. Tapi baca doa ieu, Allahumma anta fa'alta bi dzalik fa'atimmahu alayya. Ya Allah, anjeun berhak dan layak membuat abdi miskin.
kusabab abdi mah lemah bari dikitu dikieukeun ke mangga teh teuing kumaha Allah abdi hanya bisa ngajerit fa'atimmahu alayya sampurnakeun nikmat abdi ya Allah atas pitulung Allah amin ya rabbal alamin wallahu a'lamu bissawab.